Oh, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sarehat ka warga Cianjur, khususnya pokoknya warga Cianjur dan sekitarnya. Nah, ayeuna teh di orang ngopi, terus si udut. Tah anu kurang orang teh sampai pokoknya mah sampai nama di tukang tuh. Bocil di sedaharannya. Ya teh orang berjalan-jalan di menelusuri kampung orangnya itu daknya, itu kampung orang teh kampung Cisadia, Desa Giri Mulia pokoknya namanya. Ki orang ngurilingan pokoknya bedak nika di ujung itu kuat dak. Orang mah hiwai soalnya orang eta pengacara, orang loba acara. Aduh, siapa teh ayo orang moro sampai enak bedak. Atuh gua ngadu kameramen, kameramen teh gember. Tuh, tuh. Sama nih Jang. Wah, geus beakeun Jang. Mending geurahnya kopi manya. Kopiana tuh. Udah segini ngopi dah. Mantap pokoknya mah. Itu pokoknya mah healing terbaik. Jangan kan tuh gak duit. Udut kopi jeung cuma nyetel dah aslina orang mah. Itu bohong. Kita tuh kurang sih gabung sono tinggal mana itu. Jam 8 selesai kene. Kurang teh urang kuringan nya, kuringan. Ka kampung ieu pokona sabelah pokona mah. Urang kuringan nah sade-sade. Urang shot. Itu atuh jangan tadi. Dah jeung wadahna gae. Nah, bisa anu bertanya, nah kampung urang make disebut Cisadea. Karena baheulana loba cai, tapi anggar we ke saldo mah cai dak euy, aneh urang ge. Kan diganti tadi nama. Karena kampung teh Cisadea, Cisaat gitu. Karena kamar hujan, ayeuna aya tak aya cai. Cisaat, Cisadea. Saya itu. Wah. Saya itu nya euy, cenah keur cai. Oh, kalau urang dak tah, kita kalau urang dak nyopi ka adi teh. Oh, jadi naon dek? Gegero. Oh, juga gegero. Atuh teh yang jedes gitu gua deh. Gua para penonton teh atas aku ningali ka dia coba. Oke jeung era. Kamera. Nah, dak. Dulu urang teh tuh era tuh. Ieu teh bisa dinanyakeun karek ningali soalna teh karek balik di pasantrennya. Soalnya libur berapa minggu dia libur? 10 hari itu libur. Nah kan kosda terus kata makan karena kan bulan Maulid gitu. Nah jadi libur 10 hari mulai dedaknya tuh. Teger-geger cara nana tas beres makan tuh udah. Kemudian lagi sederhana gitu. Cuaca cerah apa namanya. Ayo ngobrol-ngobrol deh. Lah itu eraan bukan namanya itu dulu teh. Nah sakit tuh jadi dah sakitnya. Hatur nuhun atuh yeuh tuh. Oh, ini dedenya. Udah. Jangan cek nama atau nama sa. Nama Unde sudah pemalu banget itu. Cantik banget kan dia tuh. Nah, dak setelah tadi orang ngopi jeung barudaknya tuh budak itu aya teh baru teh ngajak budak gidig cenah. Nah, ayo. Bah, kana bah. Ngopi itu bah. Ngopi teh. Tara. Nah, kali ieu aya sepuh urang kolotnya abah urang gitu teh. Abah urang teh tertua di kampung urang pokona mah. Tiga ka mana abah ge ieu? Ciga ada ngilu jeung urangnya. Bang ngilu mah kayak gitu. Oh. Di cuaca mantap dak pokoknya mah. Wah, eta mah kolot. Bah, kawan bah? Oh iya. Enam. Nah. Itu tuh Jang, ke mana itu? Tujuan? Budak gidig. Oke. Mantap lah. Nah, dak itu nyata masjid jeung madrasah. Jeung madrasah itu anu paling gede itu di urang teh nya. Soalnya sakabeh kampung ka dieu eta teh Jumatan teh.
Dan perbatasan Cisadea teh lebih ka ditu dak tuh. Ini ka Lebak jauh bukan mah. Tah orang kayaknya dak. Karena mah. Oh dak, ayo ngarit tuh. Om bukan om. Oh halo. Tadi aku udah gidig. Oh iya ada sandut. Kemana aja? Ulin. Oh, aduh enam dila. Nah dak, iya orang yang pengikut lomba tuh. Pada madaknya. Tuh. Itu aya nu naon teh keur ngaramet ting naon ah. Emang? Si bikernya net Wi. Oh, nah, ayeuna teh. Oh, Bi kana Bi. Ada kamera. Mang naon? Tadi ya. Iya. Nah, aya teh urang teh. Bisi yang nyarao maneh. Perbatasan Cisadea teh di ka mana? Nah, nyata ieu hareupeun da. Wah. Pada teh aya eta wahangan. Nah, di hareupeun teh aya jembatan tah ieu perbatasan Cisadea jeung naon sih Pongpuk naon? Dut jeung naon Dut? Perbatasan Cisadea jeung naon? Jeung Ciuni. Oh, jeung Ciuni cenah tah. Nah, itu mumpung aya warung urang anyukan dak. Soalna teu mah duit. Nah, iya dak perbatasan Cisadea jeung Ciuni teh jembatan ieu. Nah. Kana mah ayolah orang budak gidi gue eta mah. Tongo. Nah, daki adalah pertigaan. Kram kadieu hei, kadieu hei. Kumaha ieu teh?
men. Ah, ya, udah jadi. Ada kita ya pendasi soalnya ada ingin imah sih. Paling itulah.